Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mangdina Mara. Boy Sri pamegat nu anu sepuhna kumada ramang sadayana pamugi bae sarehatnya wargi. Sehat jasmanina uge sehat rohanina digampilkeun rezekina uge ditembihkeun balaina. Aya dina lindungan atanapi panang dayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pusim kuring siang kalian wengi. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa dinten ieu bagian ka-46 wargi. Anca urang katunda bagian anu ka-45 urang masih nyarioskeun wangkongan antawis Ian sareng inohnya. Anu jahat teh ya kana pakaya na parid badi tak kumaha lajeng naik carita wargi mangga urang kawitan wae cerios ngadu teluh bagian nu ka-46. Tai sukan teh wayahna ulah kahayang kaciwalun nya naon teh asal tepung we jeung Kang Haji lanan tadi dinya urang badami akang rek usaha sateka pola sangkan banda nu di dieu ulah waka dibawa ka Lemur Bitung tah. Tapi urang pertahankan ke urang supaya urang leuwih lila nyakal ieu barang serta hasilna urang jualan. Duitna urang kirimkeun tak ka bapa nu di Ciwalun sina dibeureikeun di ditu. Pan kete dina geus rengsena tugas ti Haji Barkum urang geus boga simpenan. Tak kitu maksud akang teu mata kekelanna 4 tahun deui lah urang pertahankeun. Asal nyai kudu betah di dieu. Kitu ceuk Ian anu geus boga rencana rek ngalicikan kalanceukna. Atuh mani marah mainyi inoh teh. Da memang kitu kahayangna pok ngomong. Nya syukur ari akang boga pikiran kitu mah. Jadi abdi ge satuju pisan sabab kahayang abdi ge kitu usaha teh kudu aya hasilna. Moal nya nu capena urang ari hasilna kudu ku batur. Nya syukurlah ari satuju mah. Jadi isukan tah kudu asak badami jeung Kang Haji. Naon rupa nu diomongkeun ku akang ku nyai kudu dihaminan supaya Kang Haji percayaeun. Heuglah gampang urusan eta mah. Pokon mah masalahkeun ka akang. Tapi bapa mah tetep ku dibejaan, malah mun bisa mah minta menyan sakalian supaya hate Pak Haji leeh teu bageuh teuing nyekel etanana sikapna. Nya lah halus jigana tah lamun kitu mah. Nya lah mending urang sakalian ka bapa lah. Urang minta menyan pokona mah lah. Malah alusna mah memeh ka Lemur Bitung urang ka Ciwalun heula. Ceuk Ian robah di pikiranana eleh ku pamajikanana. Nyamun kitu pan kalancaran mah kanggo sadayana. Tapi ulah lila teuing sabab melang ku pare mangkani geus bener hejo apan. Nya tang tu atuh. Pokona mah datang ka dieu teh panen we. Tah hasil panen ayeuna urang jual setengahna. Duitna kirimkeun ka bapa, bebejae ka Kang Haji mah lah rugi gitu. Loba beurit, naon esena. Ceuk Ian bangun gembira naker, Nyi Inoh ge seuri ngadenge kitu mah. Reup sareupna harita teh wargi, lalai tingkalayang. Gaang jeung jangkrik gereang di sarada. Jalma nu lalar liwat beuki carang, malah akhirna mah jempling da geus ngarampi ka imahna masing-masing. Ian jeung Inoh parindah ka tengah imah, panto dikunci jandela diselotkeun. Brai nyeungeut damar di imah ngemprai di luar poek. Beurang kaganti ku peuting, urang cikau leureuh di imah. Kacaturkeun wargi isukna nya. Da Ian jeung Inoh teh geus sagedangdan teu lalajo, amun punten teu laloba catur deui. Geus tarap ti mabrale miang, niat arek ka Lembur Ciwalun. Rek nempungan Ki Asmai bapana Nyi Inoh teh. Atuh teu kacatur lilana di jalan urang kocapkeun geus sepi, harita teh geus burit memehan kapoekan. Lantaran di jalana lendo mindeng eureun geus tetuman limpang jauh babari cape. Punten. Inoh pupuntenan bari nangtung deget golodog. Ngong anu nembalan rada jauh sorana. Tayuna Ki Asmai aya di pawon. Keur ngahurungkeun seuneu di hawu butuh keur nyeungeut menyar. Kadenge leumpangna dina palupuh.
Tekung silila berai pantau muka. Lol Ki Asmai bari nyakal damar. Saha eta? Geuning anak bapa eta lah bagi atuh. Hiap ka jero jango genyai. Paingan kuku poe tanggulincer wae. Si horeng teh rek aya sema. Hiap ka jero jang ka dieu ka jero. Si Ki Asmai atuheun pisan sabab anakna geus sila teu aya mulang. Kumaha damang bapak teh? Ino harita unggah bari ngajak sasalaman. Cager nyanyi hari bapa mah antara gering eta teh ngan sok diisieun utamana mamun eueuh sama asa nu ngeulis hirup teh eta geura pindah hehe atuh ka dieu ngaran bapa aya batur ngomong. Ceuk Ki Asmai ujug-ujug nyarita kitu sabab nyaan manehna teh nu geulis teu boga batur. Da imahna mencal sorangan nya puguh ian asa dilayanan. Kek sakadap di pak, dabdi ge hoyong enggal atuh ngalih teh. Ceuk ian bari terus munjungan. Syukur sok dari gua kadinya. Gek Ino jeung ian dari yuk dina samak maningalungsar bakat ku capek. Lantaran sapoe jeput tas limpang jauh. Padahal mindeng eureun komo lamun terus wae bawa mopo manehanana. Ki Asmai harita nutup-nutupkeun heula jandela. Lampu ngagebur di tengah imah, geus kitu ngoloyong ka pawon, tikung silila geus balik deui mawa teko jeung batok dua sok-sok hareupeun anakna. Kieu ujang ari di dieu mah teh. Malua mah di gunung di Padepokan. Beda jeung di kota. Nginum ge dina batok ge ieu teh yeuh. Dasar gua bersih kok gitu teh mah. Ceuk Aki Asmai bari terus ngeusian batok pucai ente haneut. Nuhun pak, nuhun katampi katada pisan ieu teh. Sami we dina batok oge lah. Ceuk ian langsung narimakeun. Da geus teu kuat ku aya nginum, Ino sarua deui maningalak-lak. Can boga sangu ieu teh bapak teh. Oda ti isuk teh acan nyangu ieu teh jeung boga geus saminggu eueuh samah ieu teh. Nu ngirim bako-bako acan. Kekekelanan bapak rek misikan heula nya. Ceuk Ki Asmai leos deui harita ka pawon. Ian teu tegaeun manehna ninjom mitohana kitu pok harita ngomong. Pak, sawios lah ulah kerah-kerah teuing. Da ieu abdi ngabantun sakalian ayeuna mah ieu. Sanguna laukna bakona mari mah ngabantun eta tah. Naon tadi teh nyai? Ian kurah kone kana kantong. Kue sok buka tadina pojokna. Kitu cenah ceuk Ino harita. Isi kantong teh dibuka wargi dibudalkeun nyawe oleh-oleh keur ka bapakna. Mani sagala aya. Sangujeng dengeunna aya kue, aya bako mole, aya roko bodas jeung rea-rea deui. Atuh-atuheun Ki Asmai teh. Rek ngisikan oge teu tulus manehna teh. Da keur mah heueuh hoream hayang cicing gek diuk di langsung ngaguar pangirim nu jadi anak. Syukur pisan, katarima pisan ieu teh ya Allah. Angke aya rokok alus sagala rupa ya, cing-cing ngasaan. Ceuk Ki Asmai ngadong kang rokok. Mangga pa mangga. Da kanggo bapak sadayana ge. Nya syukur katarima ku bapak teh. Bisi arek meran di mah, henteu kudu jauh ayeuna mah. Pencuran gede ngelontor. Mangga pake sakadap deui ah. Kitu ceuk Ino. Gancangna carita wargi Ian jeung Ino teh geus leureuh lila. Geus mandi jeung disalin baju ngariung tiluan di tengah imah. Ki Asmai sila ipis mani ngajemprak, udud ngelepus atuh asup mulak. Terila pok harita Ki Asmai teh ngamimitian nyarita. Yang oge nya bapak teh ieu teh banget nya bunga. Sabab ti mimiti hidup laki rabi ya gitu. Kekarayuna pajonghok bareng duaan. Da biasa nama ukur si nyai bae sorangan eta ka dieu. Tayina bapak rek nanya ieu teh yeuh. Kumaha kayan di Cikao? Oge kumaha rumah tangga hidup duaan. Nah ya dina keseluyuan gitu.
na aya dina kalancaran. Sabab pagi nyaho tepung na dihidap teh di alam nonte di alam rumah tangga teh seset kabeneran ungkul eta teh. Setengah diatur-atur, diadu-adu ku Haji Barkom. Kumaha rasana ayeuna tah? Kitu ceuk Ki Asmai. Bapak leres pisan, Pak. Da abdi ge kawitna mah teu bogoh ka Nyi Inoh teh. Da sugan teh teu geulis. Nah di geus tepung mah geuning keur denok teh bagur deui. Nya bogoh ka ayeuna mah, bogoh pisan. Ceuk Ian setengah ngabodor, ngabudalkeun perasaan anu memang bunga. Lugina hatena. Jeletot pimpina diciwit tarita ku Nyi Inoh. Gudubug terus ngised cakakak seuri Ki Asmai oge nyarengeh. Teu uyahan kawas lain payuneun sepuh wae. Ceuk Inoh bari seuri leutik tapi hatena bunga deui. Syukur ari kitu mah abah pager legreg ngedengen eta. Syukur ari pada bunga teh mah ada eta anu dipike harap gua apa teh apaan nya. Tapi kumaha urusanna ieu jeung Haji Barkom ya. Cik babahaya ngadenge jenisna. Sabari si keke mah eta teu puguh, hese dipercayana. Manehna teh mindengkan dieu eta. Utamana mun arek nyaba ka Cikao, sok menta menyan heula ti dieu. Cik kumaha kayan ayeuna tah? Asa geus heubeul tah henteu aya bejana geuning. Kitu cenah ceuk Ki Asmai anu jadi gunung pananggehan Haji Barkom. Kieu Pak, abdi teh bade wakca balaka ka Bapak, bade terus terang lah, moal aya nu disumput salindungkeun. Memang kitu kudu nari ka kolot mah, cik kumaha eta. Saresna Haji Barkom teh pun lanceuk eta teh. Tapi lanceuk teges nama istrina. Abdi teh kirang resep tak kana carana hirup. Jadi loba hal anu teu sapagodos jeung teh abdi. Ari abdi panadaek dijieun alat ku Kang Haji teh lain ku ngaula, lain ku satia jeung satuhu atawa satuju kana lampahna. Tapi abdi teh diancam lamun abdi teu nurut kana kahayangna, lanceuk abdi arek dipaehan. Pan lieur kitu mah tah lain. Piraku teu liurnya Pak? Ceuk Ian bari mencerong. Heueuh Bapak gengis ngadenge eta teh. Terusna kumaha cenah? Salajengna kieu Pak. Sagarupi akal tareka Kang Haji ku abdi teh tos dijalankeun. Kalayan hasilna sae pisan. Malah Bapak ge langkung uninga. Korban jiwa tina kalakuan Kang Haji geus lain hiji. Tina urusan harta sakitu, tapi nepikeun Kang ngawadalkeun sabaraha jiwa eta teh. Ta ieu teh mun dosana dibagikeun mah asana Bapak kabagean, abdi kakecretan. Kitu deui si Nyai. Tegesna dina urusan dosa mah moal dibedakeun ku pangeran mah. Sarua dosana. Itu ceuk Ian dari anak keri. Jang bener eta kaharti ku Bapak ge. Tapi kumaha tuh? Tah kulantaran gitu, piraku urang teh rek kabagean dosana unggul. Meureun kudu kabagean hasilna. Da meunang hese capek urang meureun. Urang teh pak-pik sarerea da moal hasil ari nganalkeun si keke mah. Kuring jeung si Nyai katut Bapak teh ngiring andil apa di dieu. Oh bener nya. Bener pisan eta teh jang bener. Bapak ge ngilu capek eta teh. Sabab unggal mangsa kudu ngondang siluman. Bikeun nyumponan ka hayang Haji Barkom. Lainna kumaha jang atuh. Ki Asmai beuki sargep ngabandunganana sabab omongan Ian jiga-jiga rek pikabungakeun. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda dina channel YouTube, channel @Manggina Marah. Kawargi sadayana anu nuju ngadongkeun ieu dongeng Sunda saha bae di mana bae alamatna nya, bu anu caketna anu tebihna di dalam negeri khususnya di Jawa Barat. Di Indonesia di Sabang dugi ka Maroke atanapi oge nu di luar negeri seueur bisa nu ngadongkeun. Ieu jeung ngadongkeun ka sadayana nya namun ulah hilap wargi subscribe nanya sareng bunyi lonceng, like and share na oge diantos. Atur nuhun wargi. Mangga urang lajengkeun dewe nama. Serius ngadu telu karangan klik sabagian ka 46. Abdi ganu rancang ieu teh hayang nyokot sabagian harta Haji Barkom anu aya di lembur Cikao. Tapi moal biasa nyandak tanah darat, tanah sawah atanapi tanah lembur, da ku si keke sok dipariksa eta teh ditanyakeun.
Tapi abdi boga akal, unggal panen hasilna moal disetorkeun kabeh. Rek dipotong setengahna lah. Bebejana mah kumaha we lah, ekol mah eueuh usumna. Teta hasilna rek dijual, duitna rek dikirimkeun ka bapa ka dieu. Ku bapa jeujeuhkeun, beurikeun kana tanah, rek tanah darat, rek tanah sawah atau lemah pimaheun. Kumaha beresna we lah asal nyangsang. Tak cara kitu, di mana engke geus bea kewajiban abdi ngaula ka Kang Haji, urang geus boga hasil. Di mana dititah balik teh geus aya keur pangbalikan. Tak kitu Pak. Cik Ian semangat naker. Ada dipisahan eta rencana teh jangan. Ari bapa mah eta teh setuju pisan. Pek atuh jalankeun ka dinya. Oh da. Keunah da bapa ge sanggup ari ngajejeuhkeun anak mah eta. Tapi arek di lembur mana atuh matuh teh. Ulah yang di dieu da jauh ka batur teu geunah ieu teh. Karasa ku bapa ge susah geuning. Ciki Asmai kasida ngadorongna kana niat anakna. Ari abdi mah di mana-mana ge betah bah. Keur nangtukeun mah. Tarose ka Nyi Ino. Ian ngareret ka pamajikanana. Abdi mah da resep di dieu asa betah we. Cik Nyi Ino. Nya tapi moal aya anu ngajual tanah di dieu mah. Eta moal aya di anu ngajual tanah moal. Cik bapana deui. Nya di mana atuh Pak? Cik Ino bari mencerong. Alusna mah di Cihanyer tah. Di dinya mah lemburna negra. Hade deui sababah hengetan deui ngebanding cai pasawahan lega kaluweung deukeut ka kota tempat dianggang. Cik satuju di Cihanyer. Satuju lah Cik Ian. Nya satuju abdi oge atuh. Kitu Cik Ino. Geus atuh keun ku bapa rek dibelikeun di daerah Cihanyer nya. Di dinya mah tanah teh murah keneh deui. Jeung deui mangkukna aya beja. Yen rek aya nu ngajual sawah 1 hektar di dinya teh. Tari ujang ngiraha eta menang duitna tuh. Cuki Asmai bani marahmai. Pare teh keur bener hejo bah. Pak, asana moal kungsi sabulan oge panen tah. Da ayeuna oge teh geus patengah lah jeung anu koneng tah, koneng punduk. Nya paling ngelat ge sabulan setengah deui lah. Duitnya saya da panen teh. Ari keur untung mah eta teh kiateun 5 ton lah. Jadi ngajual setengah nage geus ka itu musabaraha duiteun eta. Cik Ian esu gede hate. Syukur lah. Syukur pisan saku bapa dibantu terus kumaha. Tapi Pak, teu gampang eta teh. Sabab Kang Haji mah jelemana rewel. Talete loba omong. Tah ayeuna mah akalane ku bapa kumacarana tah. Supaya Kang Haji bisa leeh hatena serta percaya penuh ke abdi. Gampang atuh anu kitu mah beleman menyane teu sulit. Cuki Asmai harita anu percaya pisan kana elmuna. Mun maksud abdi ge kitu Pak. Jadi abdi ka dieu teh bari nyungkeun dina menyan supaya naon-naon nu dicaritakeun ku Kang Ian teh dipercaya ku Haji Barkum. Nyi Inoh milu ngomong, keun tanggung jawab bapa eta mah. Rare kalau berbitungan tuh. Upami enjing teh capek mah, enjing oge hoyong mios di dieu. Isukan mah capek atuh Kang. Inoh nembalan. Pageto atuh. Mujuh nari pageto mah. Keun bapa tanggung jawabnya. Sing nya we pokona mah dina usahana. Kadi ulah neping kagagal. Duh, kudu aya ladangna capek gawe teh. Da hirup teh lila, kudu boga bekal atuh. Kitu cenah Ki Asmai. Wargi plong hate Ian jeung Ino harita teh asa ngemplong. Bungah nu taya papadana. Ari sabab kahayang jeung rencana geus disatujuan kudu jadi bapa. Asa gede hate, gede pangharepan, lantaran boga gunung pananggehan yen bapana bisa ngajampean menyan. Atuh geus kitu mah galecok deui ngobrol estu bebas teu sieun kadenge ku cak-cak bodas. Sabab imahna jauh ka batur, oge moal aya nu nyisi kudi.
Ian jeung Inoh teh wargi harita burak sagala dicaritakeun. Margarkeun teh bebas ayeuna mah cenah. Lantaran turunan Idah geus carem, moal aya anu ngagokan, moal aya anu ngoromeo, rek kitu rek ieu ge kumaha ceuk maranehna bae. Wargi kocapkeun deui peutingan kadua. Ki Asmai harita geus sadia sasajen, mani rupa-rupa jeung lengkap nyugemakeun, lantaran boga kahayang arek ngajijikeun anu jadi anak supaya hirupna aya dina kasenangan. Bul ngukus hasupna mulak kaluhur nyambuang ka tengah imah. Soramenyan anu kabeulem sing parapat, ruhakna ruhai marakbak. Ki Asmai ngajemprak sila ipis terus ngabijilkeun kerisna harita wargi. Duh, mentakan ilmu panemu ieu. Merumkeun hate Haji Barkum supaya bager jeung somea kanu jadi adina nyatana ka Ian teh. Ari Ian jeung Inoh mah jeung Jone senang-senang ngobrol paduduaan teu mikirkeun nanaon. Angin detik ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating korosak kawas nu silih harewos. Gaang jeung jangkrik reang di sarada patembalan jeung baturna. Di bibir dapur kadenge sora cisir, di kebon awi kadenge sora cari cangkas jeung bebence. Nyi, isukan mah ulah gagal ah. Kudu init ka lemur bitung ya. Tujuan urang kudu buru-buru ditaratas. Bisi Kang Haji boga rencana manten. Sabulan tukang Kang Keke aya datang. Magarkeun teh sakabeh tanah nu aya di Cikao hayang geura payu. Duitna rek dibawa ka lemur bitung. Rek dibelikeun deui kana sawah rancakeong cenah. Ceuk Ian ka Nyi Inoh. Ah, kumaha akang we ayeuna mah. Kuring moal ngalangkungan. Pokona mah asal hasil we. Ceuk Inoh teu loba omong. Syukur atuh ari kitu mah. Wayahna capek ge lah. Isukana urang ka lemur bitung nya nepungan Kang Haji. Muhun mangga muhun. Tembal Nyi Inoh harita. Keur kitu wargi hiuk aya angin ngagilemu. Seor asana teh mata keung. Ian muringkak mulu punduk. Nebikeun ka carengkat. Jajantungna ge ratu tutunggulan. Aya naon Nyai? Ah tuh aneh. Paling ge ingon-ingon bapa rek datang. Sabab ayeuna teh nuju dipuhit apaan? Ceuk Inoh tenang nakar da geus biasa manehna mah. Oh, kagungan ingon-ingon bapa teh naon Nyai? Jin sieun teuing. Moalna naon eta ka urang? Nya moal atuh da puguh jujutanana eta mah. Oh kitu nya. Loh, mun minta nomor Nyai sakalian. Ceuk Ian bari nyarenge. Nomor naon Kang? Inoh mencrong teu ngartieun. Ah Nyai mah kawas teu ngarti wae, biasa nomor ayeuna. Jin mah teu bisa nulis, Kang. Moal ngartieun kana nomor. Mending ka jelema di menta nomor mah nu paling ternulis, anu paling terngitung. Ceuk Inoh tapi bari nyerenge. Is, da kudu puguh Nyai. Pan aya angka main sagala. Nya kudu ka pom bensin geura di dinya mah loba angka main. Teu da raek cicing muih we geuning. Ceuk Inoh harita. Ih, ari diajak ngomong teh sok kalah ka mana wae. Ian rada keheuleun. Tapi ari hatena mah seuri harita teh. Dipikir-pikir mah da heueuh. Angka main mah ayana di pom bensin. Geus ah. Dapat lesos kana nomor sagala tadangkeun tah sada anjing nu babaung tah. Inoh dengdek celina teu sirikna rancung-rancung bae lantaran ngadenge anjing anu babaung. Ih, asa keung teuing Nyai. Ih, lalaki-lalaki borongan geuning akang mah. Ceuk Nyi Inoh. Da akang ah teu wawuh jeung jin. Da abdi ge henteu ari wawuh mah kan teu sieun abdi mah. Ian wargi harita teu ngomong deui. Lantaran nyarita harita teh imah rukat rekot ngarjeug pikareuwaseun. Kawas aya lini gede. Paralak kana kenteng sadaya anu ngawuran. Cungungung sada anjing anu babaung. Ih, kumata keung hayu ah ka kamar ah. Ian cengkat bari nuyun dengan pamajikanana. Inoh nu terus arasup ka kamar ngaharenen teu ngaromong deui.
Wargi keayaan di Imah Asmai, Ki Asmai memang bener pikasieun. Lantaran Ki Asmai keur nyuguh ari nu diondangna para siluman jeung jin cenah anu biasa dipuhit ku manehna teh. Atuh munasabah mun harita pikasieun pisan. Sabab jin nu diondangna teh daratang. Ki Asmai mendekok sila ipis sarta nyang haripan parupuyan sarta kunyam-kunyem mapatkeun ajianana ngijabkeun maksud jeung tujuanana mani teu cukup kusabalikan bakat ku hayang abdol hayang diijabah teh. Kacatulukeun wargi isukna rebun-rebun keneh Ian jeung Inoh geus sagedangdan bakal geus hadia pakaian geus rapi lantaran hayang buru-buru nepi ka lembur bitung, lain teu sono kanu jadi kolot, lain teu betah cicing di Ciwalung, ngan urusan hayang gedarengse. Nya sanggis amitan Ki Asmai, Ian jeung Inoh teh miang di dijurung ku pidu angkolot, dijajabkeun ku paneuteub Ki Asmai nepi ka ngilesna dina pengkolan. Dangdaunan jiga hari es keneh caricing teh nu oyag, sabab angin keleler, halimun isuk ngagarunduk keneh gunung-gunung ting puyudun disimbut halimun. Bekelila Ian jeung Inoh beki jauh leumpangna malah waktosna wargi sadayana teu nyekapan. Rupina dipungkas dicekapundikeun ka dieu heula dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh nya wargi. Karangan Kidiksa bagian anu ka-46 wargi. Pamugi wae ieu sok sanaos mangrupikeun dongeng atanapi carita Sunda sing tiasa ngajantetkeun pangbeberah manah pikeun wargi sadayana puntamina nu mikaresep kana carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Wargi sakali deui dicekapundikeun ka dieu carios Ngadu Teluh. Insyaallah bagian nu ka-47 na enjing na waktos nu sami urang lajengkeun deui. Atur nuhun kepada tusanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.